Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Jadi gitu cek Anjar, Mang Haji meletet haji teh meletet awakna gareundeuh bisa jadi geus eumeur balas pada neunggelan. Ampun juragan, ampun. Haji celetre teh ampun-ampunan bari acong-acongan nyembah. Ari Mang Haji inget keneh tadi rek dikumahakeun ku ieu jelema anu opatan. Bade dipangpengkeun juragan. Saha nulungan? Salira juragan. Mang Haji kuring rek nanya, ingat keneh waktu baheula kopral anu ditublas ku keris. Emut juragan. Bari tetep acong-acongan sigalunyang hareupan dalem we. Ingat keneh waktu Mang Haji ngagusur Rangda supaya dek dikawin lantaran teu bisa mayar hutang. Sungguh emut juragan. Geus sabaraha kali Mang Haji megawe katelegasan kitu. Henteu ampun juragan moal deui moal. Tebal Haji rentan bari terus acong-acongan. Di mana eta Rangda teh ayeuna? Hirup keneh atuh geus pae. Duka pae, duka hirup. Cek Haji, Anjar melotot amarah narik bijil, tapi gancang dilarerkeun ku jalan narik napas panjang. Di mana ayeuna? Di bui atawa pae? Henteu duka ampun juragan. Haji teu bisa ngajawab, sigana aya nu disumput-sumputkeun. Anjar nyoba nanya anu opatan. Suga nyaho laratanana Rangda teh rupana nu saurang rada nyahoeun galantang bae nyarita. Waktu kopral teh ditublas ku Anjar beja guyur sare lembur eyang sakacamatan indung Anjar ditangkep dirantai dijoblosan ke pangberokan cenah atuh geus kitu mah derak-derak bae dicaritakeun. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana.
mitra kaum dangu cenah harita teh nu nyaho lantaranana kabehanana ge beuki nambahan kangewakna ka haji caletre teh. Hatena pada mangmenangkeun indung anjar beja ieu ka emper-emper nepi ka Haji Gojali, hiji dermawan hartawan ahli nalang kanu keur katalangsara. Ngadenge perkara eta Haji Gojali kasuat rasa kamanusaanana, terus ka kacamatan sarta nepungan ka keluarga kopral teh. Haji Gojali sanggup nebus boh ka kacamatan boh ka kulawargana kopral teh asal perkara indung anjar dicabut teu diteruskeun ka landrat. Landrat teh pangadilan panginten mitra. Kulawarga kopral kitu deui kacamatan mikeun indung anjar ditebus ku Haji Gojali sarta tuluy dipulung dijadikeun anak kukutna. Ari indung anjar jeung Haji Gojali teu hir teu walahir, teu bau sinduk-sinduk acan, ngan kitu bae geus kersana numur beng alam. Ari Haji Gojali teh geus kolot. Kitu deui pamajikanana, minangka pamulang tarimana indung anjar ngurus eta dua jelema nu hade hate teh. Haji Gojali teh boga toko mitra. Sanggeus aya indung anjar, toko teh ditungguan ku indung anjar. Atunya di toko bae sakapeungeun mah indung anjar teh mondokna. Mitra barang ditalengteng di mana lebah-lebah toko katut imah Haji Gojali teh. Sing horeng imah nu dipake ngarareb ku manehna jeung batur-batur daeng apati kamari teh mitra. Anjar bunga anu taya papadana lantaran geus kapapai laratan nu jadi indung. Mang Haji, bisa teh nyaho? Budak anu 12 kopral teh geus pae. Tah. Iya kuring. Bungkeulekanana ye, jurigna ye. Cek anjar. Limanana buncelik ngayak-yak deui siga tadi. Kuring moal waka males bati ka Mang Haji. Cek anjar. Haji maniko kompodan mitra geus asa eueuh bujuran ngadenge omongan kitu teh. Mang Haji menang balik cik, tapi kudu babalik pikir ngomean laku lampah ka tukang-tukang. Lamun kadenge Mang Haji teh daek ngarobah laku lampah, aya dina kuring sorangan nu bakal datang nyabut nyawa Mang Haji nya. Lamun teu ngarobah sikap ye nya di dinya kuring sorangan nu bakal maragat ke nyawa Mang Haji jigera balik. Nuhun jurig juragan, cek Haji. Cik taranggung pulangkeun Mang Haji ka imahna. Nopatan rigidig ngaregayang Haji celetre anu geus pasiksa awakna. Tinggal yeuk deui ka anjar bari beribit bae lalumpat. Mitra kaum dangu sanggeus rada jauh nu naranggung Haji teh ngalalieun ka tukang. Tapi anjar mah geus ngolebat manten. Maksudna rek muru imah Haji Gojali. Atuh nu opatan teh beuki percaya we yen nu tadi nyanggap Haji teh bener-bener juri. Bari humaragung di tengah jalan Haji teh ngomong siga nu gundam. Hampura ajang, hampura mang rek babalik pikir, rek namatkeun munggah Haji, da baheula mangana nepi ka Singapura. Sawangsuna Mang Haji tembak anjar tika jauhan kadengeun kumehna mah. Mitra kaum dangu terus nama anjar ngolebat lumpat hayang buru-buru nepi ka dayeuh. Nu dijugjug teh toko da cenah di dinya indungna aya. Barang nepi ka toko nutup mitra. Kegancangan anjar ngajugjug ka imah Haji Gojali. Urut manehna ngarareb kamari teh. Di buruanana rame ku semah di tukang ting peledug siga nu keur marasa. Aya naon ieu teh?
Cek Anjar nanya anu ngaliwat. Apaan si 7 bae dah rek nikah ka Andi Matin? Tembal baturna. Nembalan. Oh alhamdulillah. Cek Anjar di jero hatena bari terus lempang. Rerencepan pisan Anjar asup ka pakarangan. Ditepas hareup daeng Hapati jeung Andi Burhan ting cakakak semua nu gumbira pisan. Barang nenjo Anjar asup kabehanana tuturubun pada ngabegeakeun. Bah, Ki Anjar. Bah, Ki Anjar datang. Bah. Cek Andi Burhan oge daeng Hapati. Di jero aya nu narojol awewe tengah tuwuh bersih tur tegep keneh. Nenjo Anjar dirangkul terus dikaleng ku Andi Burhan jeung daeng Hapati. Awewe teh gaur we ceurik bari gancang nubruk ka Anjar. Gusti anak aing ujang ieu mah. Les bae indung Anjar kapayahan bekating ku bungah-bungahna. Haji Gojali jeung pamajikanana muru ti dapur nu kapayahan dipangku dibawa ka tengah imah. Mitra kaum dangu petingna beak kabungahan. Sererea asa kagunturan madu karagragan menyan putih. Di imah Haji Gojali diayakeun salametan ngondang tatangga-tatangga nganuhunkeun kanu maha murah rehna geus dipasihan karunia anu sakiageungna. Barang geus anggeus terus pada ngaguar pengalaman sewang-sewangan. Anjar jeung indungna disaur ku Haji Gojali, diajak ka pangkeng. Pok Haji Gojali ngomong. Kang Putu Anjar, aki teh aya picaritaeun. Geus heubeul indung hidup aya nu miharap ieu teh. Tapi ari jawab indung hidup teh engke bae cenah dijawabna upama geus panggih jeung hidup. Tah, ayeuna indung jeung anak geus tepung. Ari rek nalek ka hidup kumaha pamadegan maksud teh aki teh rek nalek ka hidup kumaha pamadegan hidup upama embuna aya nu nalian deui tah kitu. Teu langkung mah bae cek Anjar bari imut. Ngan kahoyong mah ulah ka bangsa Haji Celetre lah. Ari nu rek mileuheungkeunana mah hidup ge geus wanoh ti kamari. Nyaeta daeng Hapati geus tiba heula mentana mah. Nganyaeta da ngadaguan hidup. Daeng Hapati. Maga ngiringan. Cek Anjar sorana sugumanaker. Sugema Anjar. Tah upama kitu hadena mah ayeuna sakalian ambeh teu kudu 2 kali ngondang panghulu. Isukan be urang rapalannya. Barang jangan dimatin riang. Cek Haji Gojali neruskeun omonganana. Mitra kaum dangu jejeg dina poe nu ka-40na. Niti wanci Anjar dikawinkeun mitra. Peuting eta di imah Haji Salim rame lain di kieuna. Darek ngawinkeun anak awewe nu ngan hiji-hijina ka jelema anu kacida di pikadoana. Sakalian nyalametkeun tepungna Anjar jeung indungna anu geus meunang deui panyalindungan. Munding mencit 7, domba mencit salawe, hayamah teu kabilang.
Puting eta Anjar jeung bapak pukutna geus aya di Imah Haji Salim. Sorena tos seserahan, panganten keur dihias di kamar panganten. Mani beuki cahayaan we siga widadari turun ti kahyangan. Kulambu jeung seprena mani gugurilapan rendana gambar mamanukan. Anu keur ngarulub hulu jeung anu keur nojosan sate silih gonjak mitra. Biasa dinu hajat mah ngarah jauh pitunduheun. Nah atuh keur ribut kadenge di luar aya nu gogorowokan. Kauruan. Nu keur marasak rungah ringeuh kaluar. Ari direret aneh bet kahuruan tina suhunan heula. Sunu ngabobela beureum haseup ngelun hideung. Nyokotar aja, banjur nyokotar aja. Nu keur digarawe campuh ka sima da kitu simana seuneu. Ti suhunan aya nu nyakakak sorana tarik. Barang direungeuh disidik-sidik di suhunan aya nu nangtung. Jelema pantes kulitna koneng pisitan, kumis ngajeprit sarta dina tarangna doang tapak bedog. Itu Darmalingga cek nu didinya. Arapalin keneh kagarong gerot anu sok nyieun karaman di eta lembur. Tapi sora nu kasima leuwih kasima tibatan kumaung. Nu rek mareuman seuneu anggur ting laliwud nu ti imah kaum dangu. Barang nenjo nu tinggorowok Anjar jeung Haji Husen merojol. Lumpat muru nu kahuruan. Anjar luncat kana suhunan. Darmalingga ngabecir lumpat. Barang rek diudag katempo jigrah-jigrah dina jandela aya nu kaluar. Dedeganana andihi bari ngagandong awewe nu jejeritan. Anjar jadi sabil. Muru nu ngiwat pipa majikaneunana atawa muru musuh anu diwasiatkeun ku guruna. Bingung Anjar mitra. Manehna sejongjongan mikir mana nu kudu diheulakeun. Nah kepentingan dirina atawa wasiat nu jadi guru. Tapi barang katenjo Haji Husen geus ngudag sidarga anu manggul pipa majikeunana. Hatena jadi teteg gajeng luncat ngudag Darmalingga. Anjar jeung Darmalingga lumpat patarik-tarik. Maksud Darmalingga hayang ngajajal heula pangarti musuhna, lain karana sieun atawa rentag. Nu lumpat geus ngaliwatan jalan setapak. Ngaliwatan Balungbang, ngaliwatan Ranca jeung Sampalan. Di sisi leuweung Darmalingga malik siet ka Anjar aya nu nyabet. Padahal harita geus poek ngan kulantaran geus luhur panemuna eta dua jelema geus bisa nenjo dinu poek. Siet Anjar ngelok sing horeng pasar tina harupat nanceb dina tangkal kai. Tarikna lain beja barang nanceb teu sabaraha lila tangkal kai teh ujug-ujug garing daunna muguran. Mun seugna ka jelema tangtu teu kudu ngadua kalian deui baris bangkar tutung bangkena.
siat 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 Darmalingga nyumpit ku sumpit letik moal aya setengah depa Anjar ngalaan sabukna tuluy atas sabuk teh diputer-puter ngahalangan awakna pasar eueuh nu asup hiji-hiji acan Darmalingga ngajonghok sarta manehna lumpat deui maksudna rek dipancing dibawa kana barang nepi kana guha serbet Darmalingga lumpat ngan sakolepat nu katara ngan kalangkangna hideung Anjar nurutan lumpat serta tarik leuwih ti tadi kubrag pantoguhan mendeut mun kurang rikat Anjar tangtu kagencet ku batu anu dijieun pantoguha teh untung rikat kitu ge baju nama teu kari kagencet nepi ka rangsak eta guha lawangna ngan sapaseun jelema cingogo tapi di jerona lega alah batan gedong jeung raang damar siga tit beurang we raang damarna teh Darmalingga hohoak susumbar Anjar da kaweur kahiji kulantaran eleh pangalaman kadua pikiran dibagi kanu dibawa kabur ku si Darga kumaha nasibna pipamajikeunana katiluna sieun teu bisa ngalaksanakeun amanat guruna lantaran manehna can ngarasa yakin bakal ngelehkeun Darmalingga sabab apan Darmalingga mah tangtu geus maca buku pusaka sedengkeun manehna acan nenjo rupa-rupana acan Darmalingga narajang bari tekendat haok keur ngagempurkeun lawan rasakeun ya si Anjar Anjar tewakana raja manehna bingung nyaho ti saha Darmalingga kangaran manehna si ngoreng mitra Anjar teh keur dibongohan rek dibongohan geus ditongtoyong sababaraha poe ti kamarina nu antukna Anjar ngan bisa nakis jeung nakis bae sanajan kitu manehna oge sejang ngukur heula nepi ka mana pangabisa Darmalingga memang keur nu ati-ati aya alusna lantaran dina ilmu penca urang narajang teh aya untungna aya rugina upama urang narajang pertahanan urang jadi ngurangan sarta upama lawan ditarajang teh awas bakal gancang nempo di mana aya lolongkrang sia moal bisa balik deui sia rek nalakian ha ngadenge kitu Anjar ngebetem keneh pikiran masih keneh dibagi dua mikiran buah-buah pipa majikaneunana di kumaha ku si Darga barang nenjo Anjar temanteng Darmalingga tengengkeun deui teu ngangkekeun deui ieu kesempatan seak luncat sukuna dipake nyabet beung Anjar lep Anjar dongko polonyon iket naragag sarta bukna asa dijenggut lenyap keur ngalanyap ti tukang karasa asa aya angin anu nebak Anjar gewat ngagereleng ka sisi tuluy nangtung deui tidinya mehna mimiti masang acan narajang tapi ayeuna mah leuwih hati-hati lantaran geus lila Darmalingga can bisa ngasupkeun panenggel hiji-hiji acan hatena jadi pusing kakara mehna manggih lawan anu kawas Anjar kieu lingas padahal nilikana syariat namah eta budak teh boyot pisan sup leungeunna dirawat ku Anjar heak rek nigas ku gigir leungeun
disampakeun pigelang berat pigelang diadu jeung pigelang cek nu bohong mah mending ngeburi nyai jeung ngebul. Anjar mundur salengkah, Darmalingga mundur 3 lengkah. Sidik dina tenaga Anjar leuwih unggul. Darmalingga sanggeus ngarasa teter dina tenaga ngaluarkeun akal curangna bari pok ngomong nah po kapepi pamajikanan sia itu kan digalentoran ku si Darga. Ngadenge omongan gitu pamusiran pikiran Anjar jadi kaganggu sarta rada buyar. Ngalangkang dina pikiran si Darga keur ngagalentor bebenena. Kesempatan ieu digunakeun sahade-hadena ku Darmalingga. Srog disogok angeunna, hiuk barang karasa angin kana labah angen. Anjar ngelokkeun beuteungna. Lantaran rek ngejat mah teu kaburu. Tapi elat panyogok Darmalingga nepi manten. Hiuk cukup. Orolo Anjar utah. Untung teu utah getih oge. Lantaran kaburu musetkeun tanaga dina angeunna. Tapi karasa nyerina lain lumayan, Anjar narik ambekan panjang. Sanggeus usaha mengaruhan musuhna tadi teu hasil, Darmalingga ngajarowok deui. Itu dia si Darga keur kekepan. Tapi Anjar teu bisa dibobodo deui, manehna jadi sadar. Ayeuna lain waktuna mikirkeun kepentingan diri sorangan. Upama ayeuna aing teu bisa ngelekeun ieu juru jana, rek saha deui mun aing paetang tu aing era manggihan Kiai Ngesti. Pikiranna muser deui. Nutup lawang celina nepi ka teu kadenge sagala sora. Padahal harita hujan ngagebret, guludug ting jelegur, ting berebet. Anjar geus bisa ngukur nepi ka mana tingkat Darmalingga teh. Barang sagala panarajang jeung gerak tipuna teu bisa asup malahan beuki lila manehna beuki kateter. Darmalingga mesat gagamanana. Aneh rupana, disebut bedog da lain bedog, disebut congkrang da lain congkrang. Barang nenjos senjata nu dipake ku Darmalingga anu rupana siga arit tapi lain arit. Nya ieu sigana senjata guruna anu dipauk ku Darmalingga teh ngaranna si Careha Munding. Lantaran rupana badi Careha Munding. Ngan lain Careha Munding lantaran dijieuna tina logam anu teasna leuwih ti wajah, liatna leuwih ti perak, sekeutna ti tukang ti hareup. Si Careha Munding teh ku Darmalingga diuat awit nepi ka sorana siga kolecer. Awahing ku tarik-tarikna ngagunakeunana. Sakapeung nyipat tak-tak, sakapeung nyabet pingping. Ngan Anjar salawasna rikat, ku rikatna anu tarung teu katingali deui jelemana mitra. Nganting kolena teh kalangkangna hideung jeung bodas. Seak serepet mending nyecep angina teh mitra nu dituju cangkeng Anjar nu rek disabet teh. Tapi Anjar ngajumpalik luncat. Sakali sirah Anjar rek ditaro, tapi plos kaburu nyingcet, gebro kana batu segede jumbleg. Batu belah siga hui dibelah ku arit. Anjar ngan ukur bisa cungcat-cingcet. Sanggeus ngagunakeun si Careha Munding, Darmalingga nyereg menang angin deui, tapi kesangan teu wudu lut leet. Lantaran eta gagaman teh beratna leuwih ti jelema hiji atuh. Anjar teu bisa ngantep dirina terus didesek, kolebat sabukna dikaluarkeun. Hiu, jeger, sorana teh beda ti pecut matak meupuskeun ke tendangan. Eta sabuk lain sabuk sasabukna, tapi bisa digunakeun kawas pecut. Sanggeus ngagunakeun pecut, mimiti Anjar bisa ngadesek. Waktu harita geus janari leutik mitra. Di luar hujan masih keneh ngagebret, kawas nu disisikeun ti luhur langit. Darmalingga masih keneh nyabat-nyabatkeun gagamanana. Barang disabetkeun kana pecut Anjar, disangkana pecut rek pegat. Tapi menan pegat anggur meulit, tuluy silih betot. Di dieu jadi ngadu tanaga.
Anjar sabenerna sanggeus kabenangan anggena tanagana rada ngulangan. Kukituna dina pabetot-betot teh antara Anjar jeung Darmalingga jadi saimbang. Terus adu regeng aya kana satengah jamna kesangna geus pada ngucur segede-gede kacang kadele. Beungeut Darmalingga geus jadi bulao. Kuntuna ti papereket tapi neuk ngabetot gagamanana. Darmalingga utah getih hirup tapi leungeunna teh lesot ngan beungeutna rada sepa orolo deui aya kana satampolongna. Getih ngabayabah dina cadas tanagana beuki ngurangan karasa ku Anjar beuki ngendoran. Laun-laun Darmalingga ngarumpuyuk tapak deku terus diuk panona dipeuremkeun tapi ku Anjar teu dibere kasempatan sarta nu diuk ditubruk bru nyeuh tak-takna dijejak. Darmalingga teu ngomong sakemek-kemek acan. Di mana buku pusaka ha? Ditanya kitu Darmalingga tengah jawab. Di mana buku pusaka? Tengah jawab. Hiu jak dijajak deui ditarikan. Aduh. Tong loba omong podaran bae. Atuh ari bisa maca buku pusaka mah moaragna kepatar silaing. Cek Darmalingga ngomong neripuh pisan seuseuh anggeus. Anjar rada watir nempo kitu mah. Tapi airas kana wasiat guruna yen kudu dipaehan manehna teu tega. Cek guru, maneh kudu dipodaran. Tapi di dieu teu tega, tapi mun dijag-jagan deui tangtu ririwit dunia bakal maceuh deui. Ayeuna dipegatkeun urat suku jeung urat leungeunna di dinya. Cek Anjar bari nyabot peso tina beuteungna. Siu bles-bles tukang ngentur jeung pepeuteyan Darmalingga ditojos. Pek heula tungguan di dieu. Isuk tangtu bakal diurus. Anjar luncat rek kaluar ti guha. Tapi mitra, barang rek kaluar kadenge aya sora ngebeledug ari direret. Darmalingga geus peupeuh sirahna ngadogorkeun maneh kana cadas. Mitra kaum dangu Anjar kaluar ti guha kacidaherana barang nepi kaluar. Kusabab panon poe geus moncorong jadi hartina gelut teh geus satengah peuting. Lantaran inget ka pipa majikaneunana lantaran inget ka pipa majikaneunana hese wae nyebut pipa majikaneunana teh mitra, punten nya mitra. Lantaran inget ka pipa majikaneunana, leuleus ge teu dirasa. Biur lumpat meru ka Imah Haji Salim. Barang nepi ka Imah Haji Salim, kadenge aya nu ceurik midangdam. Haji Salim ngaru katempo di dinya, Haji Husein ngahuleng. Bulak-balik we diburuan. Kunaon pamajikan Haji Salim ceurik? Pedah imahna kahuruan kitu, cek Anjar di jero hatena. Tapi lain telebar ku imah ongkoh ngan kaduruk tengah imahna wungkul kapanan. Suhunana wungkul, da kaburu kacebor ku hujan kagebret. Anu matak sedih taya babandingan anak mah mitra, sabenerna mah lantaran anakna nu poe eta rek dikawinkeun dibawa ku si Darga. Tuluy tiwas cenah kabawa palid. Barang Anjar nepi ku pamajikan Haji Salim ujug-ujug digabrug dicengcirikan bari midangdang. Sanggeus lila tuluy ku Anjar bari ngageter ditanyakeun kumaha soalna. Ku Haji Salim didongengkeun asal usulna. Barang amang ngadenge nu kokoceakan sarta diringkun ku jelema anu jolad-jolad. Amah teu malih rek kana kahuruan tapi gancang diburu.
sabab tesak deui sidik sidarga eta teh ku ama diudag aya kana sajamna ngudag teh barang nepi ka sisi walungan ku ama sukuna disabat kaciri pisan bitisna doang bisa jadi sapat ngan barang sapat manehna ngagejeburkeun maneh kana curug leples bae teu muncul deui jeung nu digandongna sapupenting ditareangan ka hilir aya kana 5 palna penting tadi cai cah umpal-umpalan nu ti gujubar ditayangan di oboran tapi ka bieu isuk-isuk tapi boleh teu kapanggih ngalenge kitu anjar asa dibentar gelap mitra amarahna ngagidir ijin ka sidarga rek hing-hing cerik adiras kabebene kumaha lamun nya tiwas beureun poe kawina teh jadi poe sidakahan di lebah mana ti gujubar nama omong anjar dina curug belah ditu gerayu cek Haji Salim teu dilakeun deui anjara terus mangpret hayang gara nepi ka curug teh mitra kaumdang kacarturkeun dina jero curug eta curug rada deket ka sisi leuweung caina kiruh keneh urut cah tadi peuting ditukangkeun curug sabenerna ngalawong jero gorowong siga di jero gedong nya didinya dipake panyumputan sidarga jeung paranti matuhna dan malingga nu kadua. Di luar mah kacirina teh curug biasa we komo ku ngaguruhna jeung merdongna geus kacidageumana waktu sidarga luncat nu digandongna teh lesot tuluy di bawah hanjat kana guha nu aya di tukangkeun curug teh atuh puguh bae nu ngudag mah nyangka ka bawah palid ngan barang nepi ka jero kacida poekna nu diiwat setengah inget setengah henteu barang sidarga nyabak sukuna sorangan karasa bitisna ngaplek tulang-tulangna potong atuh nyekelna rada ngendoran barang cekelana rada longgar nyilanjang narejel sidarga teh bisa nahan da karasa sukuna nyanyautan sarta geus loba teuing getih nu kaluar iketna dibuka dipake meungkeut bitisna nu ngaplek manehna teh bisa napak lempangna ku sabelah manehna tetep boga maksud barang panon poe meletek nencok rurupan sidarga nyilanjang hampir kapaehan cek sidarganya kakak panona dikeceng-keceng bibirna jebleh belah ayo dabah mati potong bitis ke ari diobaran heula kudu lain junit ge mah teu barajaran nyilanjang ngoceh mitra sidarga ingklek-ingklekan ngudag nyilanjang ku suku sabelah tapi tetep teka tewak geus kitu tuluy meh ngaluarkeun padudan tina sakuna eta padudan gedena meh sarua jeung doran pacul sup di bakoan aya meureun sasilipieun mah nyot dikenyot bul haseupna ditiupkeun ka nyilanjang mimitina teu katepi ku haseup teh tapi beuki lila haseup teh beuki minuan guha lila eta haseup kaseuseup ku nyilanjang ambekanana nyeleksek seungit alhabatan menyan putih
Sanggeus nyesep haseup tina padudaan si Darga teh manehna jadi leles taya tangan pangawasa. Eta teh memang hiji rupa racun anu diasupkeun kana bako. Upama jelema geus ngambeuh haseupna tangtu eta haseup teh bakal mangahruhan kana pipikiranana. Lamun haseupna rea asupna lila-lila liat lat poho teu inget-inget saha dirina. Teu beda jeung boneka hirup dikuah dikieuh tangtu bakal nurut kumaha bae dititahna. Kitu deui Nyilanjang. Sanggeus ngambeuh haseup bako si Darga mehna lat poho kana dirina. Beunang ayeuna mah. Si Darga suka tuluy maju ingkud-ingkudan ngadeukeutan Nyilanjang. Bibirna nu jebleh mending ngacai. Awahing kuruy nenjo lanjang anu sakitu rancunitna. Udah tagelung teh udah. Nyilanjang nurut ngerumbaikeun buukna nu masih keneh baseuh. Halus laan kabayana. Nyilanjang nurut deui. Si Darga meuni cacal katakan tarangna nu renjul ririndatan. Laan kutang laan. Nyilanjang bangun salse mukan kancing kutangna hiji-hiji. Si Darga suka mani anjok-anjokan ningali awak anu sakitu bersihna. Geura buka tah. Nah atuh mitra, cacap si Darga ngomong anak gejret teh aya ngagejret kana sirahna. Hiu gejret. Wadaw. Gubrag si Darga rubuh. Sirahna beulah getih ucat acret. Mitra kaum dangu, harita anjar nu barang asup ka jero guha nenjo si Darga keur cacala katakan teu antap perah deui bakat tingku ambek ditonjok lebah sirahna sakali jadi nepi ka hanteuna. Beulah kumaha anjar bisa nepi ka dinya? Tadi barang nepi ka sisi curug tuluy alak ili, tapi eueuh tapak naon-naon tuluy dipapai ka hilir teu aya tapak saeutik-eutik acan. Barang ningali kanyataan kitu hatena sedih kabina-bina. Manehna mikir, hirup ge moal pinanggih jeung kabagjaan. Ari nu dipikam beumeuit geus eueuh mah kitu. Tambah-tambah wasiat guruna geus dicomponan. Cenah mending ge paeh. Sugan we ganjang papanggih jeung jelema-jelema nu dipikat cinta saperti bapana, guruna jeung bebenena kitu. Gebrus mehna ngagebruskeun maneh kana cai nu umpal-umpalan. Barang nepi ka dasarna manehna ingat kana papatah guruna, yen biasana dina tukangeun curug sok dipake nyumput ku nu jarahat. Barang manehna boga pikiran kitu, tuluy manehna ngajaul ka tukangeun curug. Mucung hul nyampak si Darga keur ngamaenkeun bebenehna. Jekok bae si Darga ditonjok. Nyilanjang sanggeus dibajuan, tuluy digandong dibawa balik. Dangu karyaan di Mahaji Salim diteruskeun beuting eta keneh mitra. Mencit munjing 7 deui, domba salawe deui, sakalian nyalametkeun anu paeh henteu tulus.
Agung-agung pangapunten kapanganten nusaranten arimankeun kumaranten pitutur hasil tekinten bisi tacan pada ngarti anu korenan teh pasti nimuna lulus tarapti kudu silih belapati tineng ulah pasalia sing sapagodos walia lamun apa kia-kia nyalindeg pasehatea mitra kaum dangu anjar jeung anak Haji Salim ngarendeng di payungan diring ku pidoa kolot wur beas jeung duit ketip diawurkeun nu marulung paboro-boro mitra kaum dangu Bapak Ahmad Rustandi minangka pangarang ieu buku dongeng ieu diterbitkeun di Bandung bulan November tahun 2016. Pangarang namina Bapak Ahmad Rustandi nami lengkapna nyata Letnan Jenderal Haji Ahmad Rustandi SH lahir di Bandung kaping 1 Maret 41 perwira tinggi Angkatan Darat anjeunna teh anggota sarta satuluna jadi ketua praksi ABRI DPR RI tahun 83-88 dugi ka 88 wakil ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dugi ka 2008 dosen OG pangarang OG satamata ti SMA anjeunna nyuprih ilmu FH Unpad Bandung lulus tahun 64 langsung lebat Angkatan Darat nepi ka jadi perwira tinggi. Waktu di SMA jeung paguron luhur loba nulis sajak, cerita pondok, artikel jeung ngarang cerita silat dina bahasa Sunda. Sajak jeung tulisan sajana bisa dibaca dina surat kabar Sifat Tahunan, Zaman Bahula, Majalah Mangle jeung sajabana. Cerita silatna anu kasohor nyata serial Anjar di antara Anjar lawan Raja Bangsat, Anjar Tepung jeung Indung, Anjar jeung Rampo Geulis jeung serial Layung Inten. Anu eusi caritana dieuyeban ku dakwah Islam pikeun papagon agama supaya hirup salawasna aya dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sajaba ti dosen teh inyana kantos cepeng damel jantan rektor Uninus sarta aktif di Yayasan Universitas Islam Nusantara anu ngakolakeun Universitas Islam Nusantara Uninus. Buku-bukuna anu parantos medal diantarana Ilmu Filsafat Agama tahun 7 hiji, Islam Marxisme, Liberalisme, Nasionalisme tahun 7 hiji, Tata Negara Indonesia tahun 7 hiji, Rule of Law versi Islam tahun 77, Pengantar Hukum Positif Indonesia tahun 78, Pengantar Teori Hukum tahun 78, Responsif Filsafat Hukum tahun 82, Kuliah Pancasila tahun 80, Komentar atas Undang-Undang Peradilan Agama tahun 81 hiji sareng Ensiklopedia Dasar Islam tahun 83. Palawargi kaum dangu dugi ka dieu dongeng ditamatkeun. Anganggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayan anu tos satia manco boh ti wewengkon mana bae. Hate mah lir kira-kira simpena wiati meus-meus muyung tungtung layung meus-meus melangku kahariwang. Pilih genti ngagali wanci silih bintih nurih kapeurih. Nyana ayeuna pisan ngintun harapan. Sanajan kawilang melangku anggang sanajan astra baruga teu karampa. Nyuh kalbu marengkuh sasadu bilih bendung duh kacipta suanten sim kuring parantos kumawantun linggih kanu tebih nyelangan jang kanu anggang ngahaja madar carita sungkem nepangan diri nu rumaos pika keheuleuh. Salam baktos kasadayana anu parantos manco dongeng dugi karengsena rumaos sim kuring tos tega basa nada dihapunten bilih anu kasibat tempat sareng nami anu sami da ieu mangan saukur dongeng. Hate mah lir kira-kira langgam cai sakepung kiruh ku kalepatan sakepung ripuh ku kaayaan ngalayah ngabedah sasat ku waktu silih tidih ngagerih garing kasedih. Nyana ayeuna pisan nyanggakeun kawih kasih sanajan teu nikreuh patepung jonghok sanajan teu nikreuh kagandong landong mung binggah makan tenan parantos gumulung najan tetap duh sim kuring reueus ngadeus ungkarasi mahugi carita meler dongeng Sunda nungan sakieu mampuhna sim kuring juru dongeng Sunda anu tebih tina perseka jauh tina punjul
ngan saukur gireng kamu mulai icik ibung dina ngalestarikan seni sareng budaya titipan karuhun urang sadayana kagungan urang sadayana. Mangga mitra mengpun geget sangkanineng kahatur pidua kasadayana mugia bagja tur balaya sakantenan dina dongeng anu pamustungan ieu mangga ngadayan amit mungkur amit mundur susuganan engki dina mangsa nu kapayun urang tiasa patepang deui dina pagelaran dongeng Sunda anu anyar. Kembang pinetik Sinebaran Sari tutup lawang Sigotaka permios. Mapak